Pertama ketika maut orang soleh mah tanah cararik cek tanah gerak dia jalma soleh kami geus rindu ka anjeun geus rindu gerak dia cek saha sempit kaulah moal ketika anu nguburkeun geus balik kami bakal dilegakeun ku Allah cek saha rehe rame di kuburan teh malah hadirul hadirat begitu balik nu nguburkeun datang malaikat rahmat marupakeun makhluk anu kasep pun lalaki mun bikang geulis aduh Gusti nu agung saha cenah ari anjeun kula teh salat anjeun baheula berjamaah masyaallah ari anjeun saha mun digeulis kitu campernik doang berbi kula teh maca shalawat anjeun baheula masyaallah ari anjeun kula teh sedekah muludan oh ari anjeun saha mun hurung kieu ieu mah granit masjid oh eta ngararomong kabeh ari kumaneh saja meniru aing mah neona cenah baheula ta dinu awira bade teu kilometeran takula masangan kilometer takula diutus ku Allah ta ieu kulanya angan anjeun ku ari masyaallah ari anjeun saha mun hurung kieu kabeh rada peuleuk aing mah semen cenah Welcome back to SLK channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atqanal masnu'at wa fataral mawjudat wa amatal ahya wa ahyal amwat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul aradina was samawat wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibul ayati wal mu'jizat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'aqubil awqati was sa'at amma ba'du Qala ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah Wa qala an-nabiyyu Muhammad Idza mata ibnu adama in qata'a amaluh illa min thalath sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah wa qala al ulama wa tanfa'u mayyitan sadaqatun wa du'aun sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna minas syahidin walima aujaba wa alzama ghairu jahidina walhamdulillahi rabbil langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati salawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad al mukarramun wal muhtaramun para kiai, para sesepuh, para orang tua wali murid, para santriyin wa santriyat, wabil khusus keluarga besar almarhum Syekhuna guru urang, wabil khususna umi sakaluargi beserta putra putrina
anu ku jisim kuring dipika hormat tur dimuliakeun urang doakeun mugia marantena sing dipasihan kasehatan lahir batin panjang yuswa anu barokah. Mudah-mudahan ieu pasantren sing langgeng ila yaumil kiamah, santri nu araraya sing bararetah bahkan sing bertambah. Mudah-mudahan putra mantu cucu almarhum guru urang sing tiasa neraskeun perjuangan almarhum li'a'la'i kalimatillah ala hadihin niyah. Allahumma ij'al hadzal ma'hadan mubarakan wa ma haulahu wa nafi'an lana wa liman ba'dana bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oge urang doakeun almarhum guru urang anu dihaolan wengi ieu, urang doakeun mugia almarhum abi anu tos aya di alam barzakh kenging kanikmatan ti Allah di alam barzakhna, dihapunten tina sagala dosa perdosana, ditempatkeun ku Allah di raudhatan min riyadil jannah ala hadiniyah khususan li ruhi syekhina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tukang son efekna saeutik-leutikeun deui. Laju volumena tambahan deui kulana rada serak karage. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wengi ieu urang ngahadiran haul guru urang anu geus ngantunkeun urang teu karaos tos 2 tahun. Sareng sekaligus walimah khatmil Quran anu tadi parantos dikupingkeun ku urang sadaya putra putri ibu sing maranfaat ilmuna. Lamun berbicara maut, urusan maut para hadirin wal hadirat, ieu salah satu hak. Aya hiji hak anu teu bisa diwakilkeun. Mana maut. Kadang-kadang salat teh kawajiban dahak teh. Ngan kadang-kadang loba kene umat Islam anu tara salat, loba kene umat Islam nu tilok puasa. Tah urusan maut mah teu bisa diwakilkeun. Teu ngora teu kolot, teu budak teu kolot, kabeh bakal maut. Henteu setiap-tiap tangkal awi nu kolot dituar. Ja ketika butuh mah eta iwung lalap di embat. Ngora apa kolot teh iwung? Ngora jajal kumamang teh awi kolot. Semur daekeun murah gugusikeun. Teu setiap-tiap daun kalapa nu kolot baralak ragag atuh. Ja ketika butuh rek hajatan mah pucuk kalapa nu dijieun janur. Da maot ge kos kitu. Teu kolot teu budak. Cek pemuda ke bae kula mah ka haji moal ka belajar maca Quran ke bae geus umur gocap. La ilaha illallah. Mun panjang umur, mun modar. Nah iya, maka lamun berbicara maut, wala hadirin wala hadirat, iya rata-rata jelema teu sadar bakal kembali ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makana lamun berbicara maut, Pak Bu, pernah Nabiullah Idris ngobrol jeung CS-na. Jadi Nabi Idris boga CS, saha malaikat Israil. Hebat batur mata boga CS teh Israil. Sekali-kali atau santri boga CS Jibril ngobrol tak malaikat Israel jeung Nabi Idris. Cek Nabi Idris kia dina kitab Tadkiratul Qurtubi diceritakeun anon Idris atuh lanteun na kitab teman teh kituan
bakal nyaritakan ya anandris cena bejana paeh nyeri cek malaikat Israel atuh teu nyaho naon cina diajar ngarasaan atuh tacan aing mah tugas dan ngadudut doang. Oh jadi kumaneh ge ieu can pernah paeh atuh tacan lah cina bejana nyeri ta paeh teu nyaho cek malaikat Israel aing ge can pernah kieu bae cina ku ari mah cek Nabi Idris coba aing ngajajal hayang ngasaan paeh cek Nabi Idris tapi ulah bablas asup gendai nyawa aing cenah orang kata Nabi Idris geus sieun kana paeh mah cek malaikat Israel tapi sakitu Idris anjeun kudu ngadoa ka Allah lamun kaula diparentah ku Allah ulah ngalaksanakeun tugas ngadoa Nabi Idris cek Nabi Idris Gusti abdi hayang ngasaan maot bejana maot nyeri wayahna cabut nyawa abdi ngan ulah bablas asup deui. Waduh kulantaran Nabi dijabah ku Allah cek Gusti Allah Israel cabut nyawa Idris tapi asup deui. Begitu dicabut hadirin sadayana nu dicabut nyawa itu tina suku mantak jelema gering kadang-kadang rek maot pala hadirin sukuna heula nu tiis sebab disurung tidinya dicabut ku malaikat Israel nyawa Kanjeng Nabiullah Idris pertama disurung ku 70 malaikat kabeh arana Israel datang kana tuur eureun disurung deui ku 70 malaikat ngarana Israel keneh datang kana pujal puser tejina disurung deui sampai kana Tikoro tah nyampe Tikoro diserahkeun ka Israel pusat dicabut nyawa Kanjeng Nabiullah Idris eta Nabiullah Idris panona rek nonjol keluar letahna kuat ngelel hampir sadaya keluar begitu sat dicabut brus diasupkeun deui cek malaikat Israel Idris kumaha tadi dicabut nyawa opo nira Allah na kitabna oge kituan eta mah atuh aing bae teh hayang ngomong kagok kumaha cenah Idris wow nyeri wow lain papatah Masya Allah aing kitu kunaon cenah Israel lain mata anjeun kuat nek mojrot keluar kabeh laju leta anjeun rek keluar kabeh Idris sakitu ka Nabiullah Idris atuh kamu model kieu mun dudut asana Rabbana Karim Masya Allah kumaha kitu Idris waduh Israel andai kata tangan kanan dipotong dicacat dicincang 1000 cincangan tangan kiri dipotong dicincang 1000 cincangan kaki kanan dipotong dicincang 5000 cincangan kaki kiri dipotong dicincang 5000 cincangan nyeri nah dicabut nyawa alabatan kos gitu alabatan awi 10 meter cokot hinisna colok ke kenalian tai serat ditarik sorosor siapa seseria Rabbana Karim tai berarti mau teh nyeri geuning Sayyidina Ali ngandika eueuh deui cek Sayyidina Ali daya deui atuh nu paling ngeunahna mah al mautu ala dinil Islam maut netepan dina agama berarti bertabrakan jeung keterangan tadi cek tadi maut nyeri cek ieu Sayyidina Ali ngeunaheun pangsampurna kanikmatan tamamun ni'mati al mautu ala dinil Islam eueuh deui pangsampurna kanikmatan maut netepan dina agama Islam lain bertabrakan sing horeng kieu maut teh nyeri ketika Sayyidatuna Fatimah bertanya kepada Rasul ya Rasulullah eta maut teh nyeri tenang Fatimah cek Rasulullah maut teh nyeri tapi jalma mukmin anu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala moal karasa nyeri, sebab tempatna ditembongkeun ketika sakaratul maut. 70
Rabbana Karim didelekeun tah. Jadi nyeri nak lain eueuh tapi teu karasa potongan mamang boga kabogoh. Nah ieu mah ngalamun ge masana teu laku lah banget ge masana gitu. Lain teu mampu jampe atuh banget nu koromot bener lah. Tah urang boga kabogoh contona. Kabogoh urang kabogoh tah di Singapura kuliah 8 tahun. Pan pisah tah ari SMS mah terus WA terus SMS terus tah begitu di Singapura dia kuliah tamat sabulan telepon Neng sebentar lagi kuliah beres bulan depan pokoknya langsung pulang. Oke 2 minggu 3 minggu saminggu dari telepon Neng kapan pulang minggu depan. Oke apa ntar ke bandara buat apa segala malum lah orang kudu meraki lah. Oh iya oke. Eta kabogoh kumaha geus dagdikduk duang kotok ngendong kabaturna Din jeung dia cenah Gus jeung dia cenah Mong tiluan ieu antar aing ke bandara kabogoh aing turun di Singapura pokona aing wae antar ka ditu siap ngomong geus teu bener. Ditanya ke baturan Juk cager poe Minggu kabayang itu nu datang tuh poe Minggu cek indungna ceng geus dahar poe Minggu mah ih anak aing edan apa stres pokona teu beres. Ditanya poe Minggu papake baturan cager Juk poe Minggu sing horeng poe Minggu eta kabayang kabogoh neuk turun di Singapura malam Minggu jam 8 Gus Din ngilu aing ke bandara kurang papan pemajikan kabogoh aing neuk turun di Singapura jam sabaraha turunna poe Minggu jam 9 atuh kira-kira berangkat tes maghrib pokoknya melo hayang naon dia di bandara gratis jeung aing rokok tinggal milih nanon tinggal nunjuk opo nira demi kabogoh tah Masya Allah datang ke bandara jam 1 peuting pantangnya kena ke subuh cek aing tadi cenah cek babaturanana ulah kuari da puntan kuliting geus cicing bae hayang naon geura ngomong hayang hotdog tadi ya hot panas dog anjing panas tuh kuliah kanan tuh cenah geus tinggal nunjuk doang hayang KFC tah hayang naon tinggal nunjuk bae cenah geus pokona mah ulah hayang onyong be di mah onyong cenah jeung katimus waduh jam 3 jam 4 jam 5 woi subuh biasanya ge jarang ieu mah kot subuh diudangkeun Masya Allah subuh ada langsung beres subuh jam 5 ngarokok geus teu bener nu dibayang kabogoh geus teu beres jam 6 jam 7 potong dogan be pokona mah kujar kajer teu bogo dahar geus teu hayang jam 8 nanya ke petugas Pak mohon maaf karuang informasi kapan datangnya Boeing 77 Singapore Airlines mendarat di Indonesia. Oh nanti Pak jam 9 tepat kan jadwal kapal moal bohong jam 8 lewat seperempat setengah 9 jam 9 kurang 5 menit terus lain perasaan jam 9 bener pengumuman ting teng welcome to 77 Airlines Singapore to Bandara Soekarno-Hatta thank you very much ya saya mengaledek aing bener jangan disangka santri bodoh dong apa yang nggak bisa santri betul nggak Mang bahasa Inggris oke bahasa Arab paragina maca Quran pangabeki maling kalapa tukangna nah lu tuh bisa santri makanya bu pulung minantu santri apa yang dirugikan santri nyen anak paling loba bener tuh Mang oke Mang nah lu tuh bisa santri ayo neng nah lu tuh bisa santri kamaling-maling kalapa ayah santri maling kalapa kiai kadala kuki kabangin
Acing meureun kalapabanya lain barek nanya ih jalan ka langit tah sanes cenah. La ilaha illallah. Pot nanya jalan ka langit tah. Ih jalan ka langit tah lain cenah. Masya Allah bisa bae jawabna. Waduh. Cek terus kan kau cenah Mi'raj bae sakalian jeung ngan itu cenah. Santri naon teh bisa. Mata kula kaduhung jadi santri. Surem masa depan, siapa bilang surem? Betul apa tidak? Sholat paragina, tanya tuh dong, sholat subuh lagi beda. Usolli fardhu subhanya subuhnya dua, borongan, dua ayat spionan. Ataupun bahasa Inggris mah, Pak, mohon maaf nih, takut di sini ada pejabat, ada yang pintar bahasa Inggris, mohon maaf. Mohon maaf Pak, bahasa Inggris itu bisa dikejar. Orang begitu bahasa Inggris 2 tahun lancar, panggil guruna privat. Tapi ngaji qiraat, mohon maaf. Paling gati ngaji qiraat. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ngarios, lamun urang geus katal Al-Qur'an, lamun urang geus menguasai ilmu Al-Qur'an, komo sampai qiraat sab'ah, sahhalallahu kullal ulum. Allah akan gampangkan seluruh ilmu. Bakal lincah lisana, lancar maca kitab, lancar ngitung duit. Tuh, saya mah tukang nasi curi duit emang nanggung. Sahhalallahu kullal ulum. Da eta mah ilmu akal atuh. Matematika, bahasa Inggris, fisika, biografi dan sebagainya. Mohon maaf. Bala hadirin wal hadirat. Tapi ngaji qiraat syarat min jumlati ngaji qiraat kunaon Quran barokahna pohara. Sabab syaratna ngaji Quran wajib talaki guru jeung murid. Teu sah ngaji qiraat guruna di dia, muridna di ditu, sebab teu kadele gerak-gerikna sumut guru, teu sah. Ngaji qiraat beda jeung ngaji kitab, guruna di dia, muridna di dinya, asal kadangu endah bae. Makana beda, sebab qiraatna sorogan langsung. Mata barokahna ge beda, wajib talaki. Kudu papaharep guru jeung murid. Atuh bahasa Inggris mah belajar online gitu bisa. Tapi qiraat mohon maaf, maka tesah maca Quran pakai huruf Latin. Allah ilmu tajwidan sadan. Wa min qalbihim sadan. Geus moal beres. Ngaji qiraat mah kitu mah hese. Tajwid eta kudu berhadapan mata barokah. Pasantren qiraat di mana bae alhamdulillah komo ieu di dieu patilasan almarhum almaghfurlah Abu Yasanusi. Oh, sabanten punten ahli qiraat di Kabupaten Pandeglang pencetus pertama iyalah di dieu. Beliau kan pesantren di Makkatul Mukarramah. Antak santren alhamdulillah barokah, teu bisa saburu-buruna ge pamajikanna 2. Bener. Kalau ulin ke alumni kau itu kau dulu nyamuk setik seloban itu alumni kedung murah, masya Allah ciliang barokah jasa. Mantap bu, untung boga anak belajar maca Quran. Ulah sian jaga digantian ku Allah. Sahaja ma anu ngorbankeun harta bandana li talibil ilmi kanggo nuniangan ilmu agama. Bala hadirin, masya Allah bakal digantian ku Allah. Eta leuwih gede tibatan ngorbankeun emas sagede gunung Karang, sagede gunung Uhud di perang sabilillah. Untung begitu ditimbang amalna jaga ibuna jeung bapana lempoy berat kakede pan kalandeuh tama urusanana. Cek malaikat ka neraka keur Gusti keheula, cek Allah stop bisi aya amalna. Waduh begitu ditimbang deh bener lempoy berat kakatuhu. Cek eta jelema Gusti amal naon ieu gede-gede teuing. Ban abdi mah salat belang bentong, salat sunnah abdi mah tilok, maca sholawat aya gelap doang buricat jelakeun Allahumma shalli ala Muhammad. Abdi mah pengajian ge tilok, maca Quran mah pugu tepegug, tapi itu naon tuh ieu gede-gede teuing. Lain sia bareta pernampasan tegen anak di Ciliang. Di dia ya di putra almarhum Abilala
Ya diawi rajen putra-put jeung rai-raina. Oh bener. Pan anak dia mondok didinya baheula 7 tahun. Pan dia biasna ge 7 tahun janya tuh anak dia mangala ka dia. Bo bener cenah Gusti. Laju cenah pan dia duitna ge beak 70 juta aja anak dia belian pulsa be pagaweanana cenah. Bener Gusti, laju pan dia pada tong antara cenah ngubrus ditunya do radas tuh udah Gusti sampai misalah cenah abdi. Gaya cedan aya keneh Gusti cenah. Rabbana karim. Tah cak Allah digantian poe. Hei Gusti anak ari mah teh jadi kiai jakalah jadi preman di Tanjung Priuk. Pokona mah ngomongna gue eluh bae. Heeh. Cek Allah aing mah teu nitah jadi kiai mah. Urusan mah jadi preman. Memang atuh geus takdir ti aing cek Allah ngan dia tanggung jawab baheula. Nitipkeun lantaran dia rumah saja jalma bodoh. Dititipkeun kanu ahlina, masyaallah tak ieu pembalas janji aing cek Allah ieu mah. Masyaallah, alhamdulillah. Untung belajar baca Quran. Waduh. Di Mekah pan urang masyaallah, hati-hati lamun di Jawa. Eta lamun di Jawa Timur, Jawa Tengah, imam masjid agungna kiai sadayana tahfidz. Hati-hati lamun soal Jawa Timur, Jawa Tengah. Terus sembarangan, kula pernah baheula tahun 98 cek guru jarak itu ke Jawa. 3 bulan keliling kula. Di Gresik, Masya Allah, kula di hadbureun imam pas. Beres salat kula di Jiwir ku DKM. Cek DKM sampean tahfidz Quran toh? Cek aing atuh henteu. Loh, kenapa sampean diem di belakang imam? Nah cek aing teu meunang. Da masjid Allah ya mah. Masjid Allah ya benar itu. Enggak Mas, main hati-hati kalau di sini. Orang di belakang imam 3 orang itu orang yang tahfidz. Oh, atuh aing isin ti dinya mah. Oh nya. Sampean tahfidz. Kalau kulhu apal gitu kan Mas. Da cek saya dina ahli teh nya sareng kiai lah. Begitu. Urang maca kulhu 3 balik jeung sarojeng hatam Quran. Kalau eta bae geus bolak-balik kunaon? 9 kali 3 balikan. Aku, waduh, kula mah isin di dinya mah. Mangkane kula kada sapoe. Atuh kula diburi bae salat. Ah, salah eta urang nuleukeun itu DKM as bisik ngangetip aing gitu kita DKM deh. Bener sih, upami eta dipayun di pangger imam aya nu teu bisaeun Quran, lamun imam poho kumaha? Masya Allah, atuh ripuh. Kula nyorang. Cek abah kula kieu, setiap malam Jumat kudu sujud tilawah surat Asdah jeung hal ata alal insan. Ieu mun bisa wira di dieu sujud tilawah tiap malam Jumat. Naon sababna? Fadilahna sajalma sujud tilawah 3 Jumat berturut-turut paedahna ganjaranana sarojeng papanggih jeung Lailatul Qadar. Jadi gantian budak tita hal ata jeung dan saas sejedah jeung hal ata. Eta tiap malam Jumat sakula bae teu waranian. Sabab teu kata lareun. Hiji waktu kula ceramah malam Jumat, nya jauh, nya capek, leutik deui amplop. Atuh henteu marah mangan enak bae saeutik lah. Pan lalieur. Ih, sok itu orang jadah doang. Atuh henteu kiai mah ikhlas ridho dunia akhirat. Daripada Allah urang. Atuh saya aya deh hirup manggeus. Bener, barang tepan goloyong be sujud ban. Tina eta tafahum la yastakbirun. Sujud langsung sekali. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa basarahu wa syaqa sam'ahu bihaulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Teu bisa nu eta. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim 3 kali. Teu bisa keneh kalau total ku dia sajadah. Teu meunang bae kan meunang kitu. Sunana ge sujud ieu. Ai ke teu bisa bae. Pan sakali sujudna ulah 2 kali. Mira aku salat subuh 3 rakaat. Sakali tak kitu neng. Langsung nangtung deui. Ulah bismillah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a
khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kula poho pan teruskeun eta ditu loba keneh cek kula jazaa'an bima kanu ya'malun. Pancirna kieu lamun imam maca ayat 3 kali dibulak-balik eta poho urang kudu peka nu hafal mah bejani mah atuh eta udah bisa aing meni lieur Allahu Akbar aing ruku benggeus atuh daripada kabarangan salah subuh meni lieur nya urang lalanjung ta eta akibatna bener. Masya Allah penting ieu lebah dieu imam salat Jumat ngaji sabihis coba atau bisa anu poho ngaranna ge jelema ieu sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Imam poho sanukri aya barisan katilu balik langsung sanukri cek tetanggana kri pancan beres teu hayang aing salat di absen gitu ieu cenah karek mangga masih Husain GR tadi ngomong aing ku 3 kali di absen ku imam karek mangga aing cenah. Maka penting ih gak apa terus ya Masya Allah para hadirin. Makanya kembali orang Nabi Allah Idris alaihissalam samodel kitu atau kama orang mun almarhum kuari kurang di hawalan manusia anu geus menang gelar khairun nas anfa'uhum linnas. Sabaraha ribu murid almarhum, sabaraha ratus murid almarhum. Masya Allah jisim kuring husnudzon insyaallah fi amanillah tiap poe Quran muruluk terus Rabbana karim encam ti alumni 1 bayar 10 bayar 100 Rabbana karim. Masya Allah cang di kuburanana cek saha di kuburan rehe ram eta di kuburan cek sarehe pertama ketika maut orang soleh mak tanah cararik cek tanah gerak dia jalma soleh kami geus rindu ka anjeun geus rindu gerak dia cek saha sempit kaula moal ketika anu nguburkeun geus balik kami bakal dilegakeun ku Allah cek saha rehe rame di kuburan teh malah hadirat begitu balik nu nguburkeun datang malaikat rahmat marupakeun makhluk anu kasep pun lalaki mun bikang geulis. Aduh Gusti nu Agung saha cenah ari anjeun kula teh salat anjeun baheula berjamaah. Masya Allah ari anjeun saha mun digeulis kitu campernik doang berbi kula teh maca shalawat anjeun baheula. Masya Allah ari anjeun kula teh sedekah muludan. Oh ari anjeun saha mun hurung kieu aing mah granit masjid. Oh eta ngararomong kabeh ari kumaneh saja meniru hay aing mah neona cenah baheula ta dinu awira bada teu kilometeran takula masangan kilometer takula diutus ku Allah ta ieu kulanya angan anjeun ku ari. Masya Allah ari anjeun saha mun hurung kieu kabeh rada peuleuk aing mah semen cenah ngaromo kabeh ari anjeun saha leutik cakeut ge aing mah jauh gejelah bada teu muludan cenah ari Allah bacau gejeloh segala dipakai muludan ngaromong kabeh pala ay 1:30 anu kedah ceramah wengi ieu guru pribados Kiai Haji Thaif ngan anjeunna nembe we di Turki nuju di karantina jadi wina enjing pageto jadi nelpon ka kuring hayana haji badalan ka Kadumerak laju nelpon deui si teteh tah jeung awira baru si teteh wayana Kang Haji ieu teteh mah yang dicalikan tadi mah poe didiukan teu daekeun eta tadi yang didiukan gitu kan atuh jambung bukan macam teteh mah jam 3 ta jam 2 diantos pokona cenah kacalikan dan didiukan tadi teh meunang teteh hayangan tadi didiukan mah ngan meureun geus kudrat iradat Allah kuring ka hiji takzim ka almarhum emang hatina geus kuring teh dianggap guru ku kuring teh ngan kuring mah hayang kaberkahan bae ti almarhum bi haul almarhum teh khairun nas anfa'uhum linnas
manusia geus boga manfaat atuh. Sebaik-baiknya manusia anu ngamanfaatan ka manusia ialah min jumlatina almarhum anu pentingnya dihawalan ku urang geus menang gelar ti Allah anfa'uhum linnas. Usahakeun ku urang geus supaya jadi anfa'uhum linnas. Teu boga ilmu ku harta mun pengusaha, teu boga harta ku jabatan mun pejabat supaya anfa'uhum linnas. Teu boga jabatan tanaga naon bae anu berupa ibadah ngajadikeun kasenangan pikeun manusia, bahkan manfaat pikeun agama di manusia, itu bakal jadi amal anu saleh. Rame begitu pulang, begitu balik malaikat rahmat, aduh jol bebongkar nakir, marabbuka jawab, masya Allah istighfar, jawab sholatna Allahu Rabbi, wa ma nabiyuka jawab bacaan sholawatna wa Muhammadun Nabiyyi, wa ma kiblatuka jawab sodakohna wal ka'batu kiblati, wa ma imamuka jawab Qur'ana wal Qur'anu imami. Mau bisa jawab atuh wal Qur'anu imami, lamun Qur'ana tara dibaca. Masya Allah tuh ya para hadirinul hadirat. Kumaha cek Gusti Allah, naumatal arus, hai orang soleh tidurlah anda bagaikan tidurnya panganten anyar oponira pangeunah-ngeunah pang nikmat-nikmat panganten anyar disebut lagi berbulan madu kadituna atau bertahun racun yayang keur bobogohan geus kawin mah kempeng teh ceuli atuh coba usaha. Tenang santri mamang, di rezekian ku Allah sia. Ieu guru urang usaha teh naon teu. Cici memagahan Quran dirobeti isuk sampai dor sorogan. Masya Allah, tisok isa sampai jam 11. Rabbana Karim, tinggali. Atuh deur kahirupan anak tuh. Contoh kurang geus istaqim kama umirta. Contoh guru. Ulah kade-kade lo balik deuleu. Nu penting istiqomah. Ketika istiqomah urang, waduh kegeh ku Gusti Allah bakal dijamin insya Allah. Ulah gengsi, tenang cenah santri gengsi nggak boleh. Santri mah ngariung paragina CS langganan tuh none santri mah mantak makom di akhir zaman baru tuhun ke santri bener ulang ini bagaikan suaka marga satwa yang dilindungi oleh pemerintah. Badak bercula satu pan hayawan langka kata macana geus ibaratnya urang mah aya mun kotok kampung ya urang. Atuh beda jeung kotok negeri murah, kotok negeri mah sakilo 30.000, kotok kampung bakal kakek bagi 80 100.000. Beda kotok kampung mah mahal, ngeunah dagingna. Gitu ieu model urang. Geus sanajan Badung santri mah di kobongna Badung, HS bae. Atuh pagawean HS malah. Hebat ge, eta geus datang ka masyarakat mah atuh sok kapake bae di dinya lah doa guru anu kurang teu karasa itu sebenarnya Allah bener ya doa guru teh ku hari karasana Rabbana Karim mata kula sian ulah leutik hate tadi cek ulah ilmu Quran mah susah bahasa Inggris lain kira gampangkeun atuh urang bage nu teu belajar atuh pan no tidak boleh yes oke pan gitu sating-sating ngarti karena bahasa Inggris orang 1, 2, 6, 5, 6, 7, 8, 9 dan sebagainya. Tanya poho deui bae kula ka ditu eta. Dog anjing. Cer meja, anjingna meja dog cer. Anjingna 2, mejana 2, dog cer, dog cer. Dog anjing cicing ngecedog. Anjing pincang atuh pedog. Anjing naik kana bale dog. Teu kudu hese bahasa Inggris mah, baru nama. Good morning, selamat pagi, good night, selamat malam, goodbye, selamat tinggal, kujubar, selamat ngojal, goodbye, selamat ngopi. Itu kudu hese, santri. Makanya neng. Ulah kah dusun. Ieu mah nu heuy kieu kumaha kasalakina meureunnya. Bae teh mun teu usah dialungkeun sana. Jangan begitu dong sayang. Neng kah gitu neng. Nah gareulis jendol.
Neng, mudah-mudahan ilmu manfaat, mudah-mudahan calon suaminya soleh, hayang boga salakin soleh, boga salakin moga-moga sing nurut, amin. Hayang boga salakin nurut, hayang teu boga salakin nurut, teang anu buta, saya teh ngusruk elos pada hayang nurut sana, teang anu buta, ngusruk elos kasusukan dari batu nurut bae. Orang soleh makos gitu atuh, masya Allah. Para hadirin, di papa ku bidadari mata jalma soleh mah ketika maut cabut sakaratul maut ditemukan ke Allah tuh tempat anjeun, maka nyeri na teu karasa. Doang tadi ke Bogoh, datang di Singapura jam 9 tepat, telepon cak Bogohna, neng udah turun, udah ini baru celek. Oh iya, di mana? Di depan. Terus aja yang ke depan, langsung belok kede. Semuanya, waduh. Malum lah tuh orang Ciliang dan malum lah. Oh iya, oke. Begitu keluar di bandara mah kaca kabeh. Neng, lumpat, joger nabrak kaca, ngajengkang kemana? Kunaon eta? Teu kadele kaca, neuleuh ka Bogoh. Teka rasa cabutan nyawa, lebih bidadari ditemukan ke Allah. Itulah orang soleh. Tapi lamun jalma dorakman, tak jalma dorakman mati dorakatnya 2 kilo kena kadi main nama. Bahkan naik ojek kena kiai eta kadi itu. Begitu maut, panggilan ngancam bumi. Cek bumi tibareto dia kesrek koeng ditungguan. Anjing rabi dia, bangsa dong cek tanah. Gara dijajak dia koeng cek tanah. Dia di dunia hardolin dahar modal. Cek bumi dia nyen ima 10 tingkat ditongong aing. Melak pare dia ditongong aing. Bahkan nyen ima 2 tingkat 10 tingkat mes meo segala dia ditongong aing. Sana jadi mah gedong. Tetap cek tanah tuh. Masya Allah. Gara kadi dia. Wuduh. Ana baitud dud cek tanah. Aing teh imana cacing dicocrok dia koeng. Cek tanah na kumaha musuh tidinya makhluk Allah nya gorengnya baunya congeannya lehwan cek kata main saha cenah dia atuh puguh saha cenah aing nu leuwih keren manehna eta aing teh teu salat dia aing teh zinah dia aing teh maling dia aing teh teu salat dia teu puasa dia ya aing diutus ku Allah titah nyiksa dia sampai pe kiamah. Rabbana Karim, masya Allah. Mantak urang mangpang mengpeng aya keneh umur sababa ka qabla hiromika mengpeng keur ngora ibadah mah memeh datang kok kolot geus kolot boro-boro hendak maca Quran lelol mantak ibu punten mun sekolah ulah JR teuing ieu mah make bedak meni kandol goreng bae bukan bedak tidak manjur kulit Anda sudah tidak bersahabat dengan bedak di kandelan doang oncom supaan teu beres biasa-biasa baik. Geus kolot mumpung aya kana sesa umur. Geus kolot mah ngaji denge. Torek. Jelema torek kula sering ngomong, jelema torek mau sok diajak kita ngaji, hendakna diajak demo. Mantap mun aya nu torek di daerah dia ieu. Cokot mun aya nu torek, mun aya nu demo, cokot nu torek. Bawa paling hareup. Misalkan nu torek aya 300-an gitu. Tadana paling hareup sadaya pestol ting turodot teu kadengin sia eta mah. Maju terus nyawa modar di hareup. Hendak ngaji denge pan moal beres. Komaha cenah eta? Waduh ahli qiraat magahan torek. Waduh. Sampai kesengkak. Waduh, atuh nu torek ngaji, aya kilat aya geledeg julaker. Cek nu torek ka baturna, ih dia mangajina batuk bae. La ilaha illallah. Geledeg bae kilat disaka batuk coba teu kira-kira. Kudengkeuk tah si eta. Tah, ya. Sabaha ka qabla hiromika, mengpeung keur ngora meme datang kol. Masya Allah, nu kadituna ringkes bae maja geus peuting hayata ka qabla mautika, mengpeung keur hirup memeh datang mak
maut geus mautna urang teu aya mending mun boga amal anu saleh doang guru urang Masya Allah senang di alam kuburna neleukeun ka urang ruhna teh sebab ruh mah hirup nu bakal berhadapan jeung Allah ge ruh urang sebab di alam dunia nu teu dikarepkeun teu diruksa ku Allah 8 dina awak urang aya 2 hiji tunggir kadua ruh moal dipayahan ku Allah tam moal dihancurkeun ruh emang urang berhadapan jeung Allah ruh urang tunggir alat pijadian urang jaga mantak tunggir mah sadajan diduruk di dosar ge moal kudu gepeng bisi teu percaya jajal balik di dia durukan tunggir masing-masing teh neurak tante moal kudu ajur sebab eta mah teu dikersakeun rusak ku Allah nu sejen hancur dunia kabeh tak kecuali 8 perkara di antara awak urang mah tunggir jeung ruh nu bakal berhadapan jeung Allah maka ieu bulan Sa'ban faidahna litathhiril qalbi sebab kaditu da jeung hadapan bulan suci Ramadan fadilahna litathhirir ruh pikeun ngabersihkeun ruh urang ka Allah kumaha ruhna hendak bersih mun hatena kotor kene ujub ria takabur sum'ah toma suudzon hasud atuh moal beres ruhna ge sedangkan ruh tayana ruh mah atuh kumaha hate mun hatena endah ruhna bakal beres hate kumaha anggota badan sebab al qalbu al qalbu raisul jawarih wa amiruha sebab hate eta pimpinanana jenderalna seluruh anggota badan bener hatena anggota badan zahirna mulut mata tangan kaki akan benar digunakannya teu beres hatena jelas anggota badanna bakal moal beres maka bersihkeun ku urang di bulan ruah hate urang suudzon hasud hadirinul hadirat gas kore manu pejabat teruskeun ngajabatna santri teruskeun masantrena nu jadi karyawan teruskeun karyawana anu macul teruskeun maculna nu dagang teruskeun dagangna mi hape salat ulah tinggaleun nu bisa maca Quran sing rajin ngadares Quran anu kadituna hadirin sadaya sing akur urang jeung tatangga jeung papada jeung dulur aya masalah jeung tatangga gede letikeun aya masalah leutik beakeun ulah masalah leutik di gede-gede tetap urang teh kabeh ge ujung-ujungna bakal kembali ke Allah mudah-mudahan hadirin sadaya perkumpulan urang di dieu hiji nyababkeun dihampura dosa ku Allah nu kadua menang ilmu anu manfaat panjang umur anu barokah mudah-mudahan urang kaberkahan ku almarhum sareng kaberkahan ku putra putri urang anu ngakhatmilkeun Quran amin ya rabbal alamin waktu tos jam 2 kurang saparapat butuh istirahat enjing ungi aya keneh acara hadirin sakitu nu kapihatur Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma Allahumma ij'alil qur'anal 'azima liqulubina diya'a wa li asqamina dawa'a Allahumma ij'alna waj'al auladana min ahlil qur'an alladhi ahluka wa khassatuk Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una Allahumma ij'al hadzal ma'had ma'hadan mubarakan wa ma haulahu wa nafi'an lana wa liman ba'dana bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.